naonnya si Saro di telepon tidak dapat dihubungi wae nya. Duh, kangennya ka Bebe Saro. Beb, mana tuh? Di telepon temen sibuk wae juga anggota DPR. Saro bari jeung sok tudang-tuding wae ka we jeung teu rumasa ama sok hampura asa ulah nepi ka kieu hate asa dielegetek paeh henteu hirup henteu. Telepon eueuh jawaban mana nya Saro? Saro kemana nya? Bisa dihubungin wae. Yang kayak mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya sareng Kang Uming. Akang kumaha damang? Alhamdulillah, damang kumaha di dairinya Calager. Dieu ge damang, alhamdulillah. Syukur ari Calager mah tuh. Sum naon di Bandung? Biasa di dia musim hujan. Oh, musim hujan. Di dieu mah da halo wae. Oh, halo doai. Ieu budak cari tanah kumaha ya dan bikin ka angkat ka dieu. Kang, mau apa si Saro? Keur hayangan didinya. Oh, nya atuh nu aya atuh akang mah tutukeun anak dulur. Kita pun mau cari tanah sih emang. Maklum lah, budak ngora. Keur boga masalah jeung kabogohna. Oh, si Saro wes bukan kabogohnya. Dari dia ge manena ngomong nama hayang digawe cenah gawe ka pabrik. Oh, si Saro naik digawe. Digawe naon? Digawe ka pabrik cenah. Pabrik. Nyakeun bae daekeun mah. Mau ape we nya Kang? Hapunten we ka Akang tos ngarepotkeun mah. Tenang kalem budak mah dieun tong hariwang. Anak maneh ka dieu, anak urang ka dinya. Aya nu nek ka dieu, saha? Si Ratih anu tila dibawa ke leutik ka dinya. Si Ratih, anak Akang anu kapungkur ka dieu. Si Ratih. Geus gede meureun ayeuna mah. Da santragan si Saro. Saya malah si Saro. Tengah saya nelpon jangan gadinya. Can aya nelepon dah. Kayak mau nanya nelpon, kayak mana nasi deket cita nelpon, lalu nyebutkan ya nanya. Oh, nya Kang, kayak lamun aya telepon si Aming diwarang ngajemput. Oh, si Aming, can ayangan kawin eta budak apa geus? Ah, budak eta mah moal rek boga pamajikan meureun. Ulin oge jeung budak lalaki wae. Ya kembae meureun can hayangan. Heuh kitu ya nah, ge mun budak geus nepi ka dinya. Pantosan deui ka dieu. Nyakin mun tos dongkap dikabaran deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugan we si Saro teh di mana? Telepon tak aktif wae. Marogok aing apa-apakan dah. Si Deden liwat. Mana ya? Dan, kemana sih ya? Sia di wae, bro. Aya naon di wae sih? Biar dulu heula. Aya kae nih duit mah. Kayak mas beak mah ngomong deh kasih ya. Terus aya naon atuh? Dari ke mana deh? Ini kayak mana si Saro? Naon sih ya tadi? Curigaan si Saro di telepon wae tak aktif wae. Wah, kering bebe bae. Jadi saya di kali tuh malusur. Heeh. Aing milu tuh Den. Di mah wae aing jernu. Ayo rek milu mah, tapi awas. Diamnya 1000 bahasa. Ah, siap Dan. Bung. Salam. Aduh. Bang. Oh. Sama Den Saro Alim Ambrok jeung AA. Tapi ama arek berusaha supaya Saro bisa ngehiji deui kos baheula jeung AA. Mar, ini tega sama ka aing teh. Aing meni adu-aduhan wae ge meni teu direret pisan. Maaf Dot, lain aing teu memperhatikan sia, tapi aing terkagum malamun. Ngalamun teh sia meni teh ingat ka bumi alam. Dat,
kita bengecekot bareng gitu. Alabatan buah jamblang setengah matang. Gara-gara sia Tamar. Itu. Ini saya menyalahkan ke aing, Dot. Aing amplop tingsi ke karet. Gara-gara aing nanyakeun sia Mar. Bari popolotot. Dan geus ku aing dibelaan sia. Jadi aing kena sasarana. Emang nanyakan aing rek naon, Dot? Wajar geus sia hanya nyari adina. Pasti ieu mah aya hubungan jeung si Saro ya. Tah, eta jika nama Mar. Emang si Saro boga lanceuk lalaki. Bukan, Dot. Sigana mah eta nu ngagabugan sia. Beja cek beja mah preman pedegong lanceuk ka si Saro teh. Atuh sia dadai kanan. Bogohana jeung adina preman. Wiuhan aing mah. Oh, ari cinta mah teu kituan, Dot. Bari jeung eta adina maung oge, ari cinta mah ku aing dideuketan. Heuh si Mar. Aing we kasih tati. Tesakan bapana galak mah. Baik. Tempel terus. Pak. Tah, ini ge sia rumah sa, Dot. Terus aing orang kumaha? Kayak aing ka iman si Saro. Oh, si rek bunuh diri. Geus jelas acungna si Saro teh neangan sia. Malah rek ka ditu. Nya kieu wae mah moal aya kejelasan, Dot. Si Sarona kita bisa dihubungi. Duka ka mana? Si rek ka mana, Mar? Cari ngilu, ayo tuturkeun. Ulah Mar, ulah, bahaya. Aing dah mau naon ya nya. Tahu. Undang aing. Nah. Cepat wae ingat. Nah, bagaimana ngejo. Modo eta si Amar ka ieu si Saro. Arek badan bunuh diri teh budak karunya aing teh. Kumaha nya? Tuturkeun tong nya. Tuturkeun ku aing ah. Ming, Ming, Ntar wah. Enggak wae. Ayo sih. mana siap-siap? Siap-siap mereka mana sih? Pangjemputkeun si Rati. Si Rati. Anu anak nama Wauming lain. Mereka dia mah. Hai kira siap-siap nih. Tapi kan kami ngejemput di mana? Kayak nungguan telepon heula. Oh, nyaheula tuh. Kami kasih seluruh lah. Buru-buru, kayak bisa nggak telepon manten. Ti, Tati, kak dia mana? Mak pasti ngambek ya. Aya naon, Mak? Ayah naon. Naon maksud mana kamar ninggalkeun emak? Tapi gegerawan wae, marek milu mah, cek mah man we. Kiraha aing ngomong man ka maneh, eta mah akal-akalan maneh we muka iluan. Wah, mama meni diasupkeun ka hate, tuh dari ditungguan meni wae. Hari maneh anu ulin ka mana emang Ti? Ulin ka leuweung anu aya lapangan teh, Mak. Untung aing teu milu. Tibang ka leuweung teu bermodal pisan boga ka Bogor teh maneh mati. Bari jeung teu tulus ulina ge, karek ogege teu lila geus aya preman anakna Haji Erna teh ya. Rek naon anakna Haji Erna nyamperkeun ka maneh? Nanyakeun mah nanyakeun Amar, bari jeung ambek sesengor. Nyakeun si Amar. Emang rek naon kitu Ti? Teu nyaho atuh Mak, ari abendot ngakukeunana babaturana pisan, atunya digerebugan. Pah nuju pisan, bongan emak ditaringgalkeun. Aya naon sih? Duaan rame wae. Masalah kamari, emak ditinggalkeun meni abong tuh dah. Mama tuh dah hayang ngingil wae. Nyai diajakan, emak mun teu diajakan mah moal maksa. Geus gadeng ah. Emak deui geus kolot oge hayang ngilu-ngilu wae jeung nu ngora. Hoh, ari maneh kalau jadi nyalakeun ka emak, lain mangabela ka emak teh. Heeh, enggeus ayeuna mah ya memeng-memeng ayeuna bapak ka mana? Teu katingali wae. Bapak sia ayeuna keur buka lahan anyar. Lahan anyar di mana, Mak? Di leuweung, ayeuna mah rek ganti moal melak sampe, arek melak pare. Anu urut tebangan teh lain Mak. Heeh, Neng. Oh, anu pentasen tol teh lain, Mak. Tah eta dang,
Dengan manehnya ho. Kayak mah orang kadi tuh mantuan bapak maneh, sekalian refreshing. Oh mak, ini mah sing gedenya mak. Kada jengkol jeung sambel ulah poho. Tah bener mah, jengkol favorit dadang ti eta mah. Baheula ieu anu ti heula teh keur ngeprank bapak, pas ngadang jengkol mak. Dora kasih ya ka bapak kos gitu. Sia mah dadang kos ka babaturan wae ka bapak sia teh. Jadi we adi maneh jadi korban. Sarwana kos bapak sia edan. Buset, bener mak, jadi keluarga arang edan meureunnya. Geus lah, tek mali dadang ah. Tapi oge tos lila teh ka dia asa pangling. Nelpon heula ibe sing nungguan. Waalaikumsalam. Bi, damang. Damang, Neng. Alhamdulillah. Neng posisi ayeuna di mana kan, Neng? Karek nepi pisan, Bi. Turun di mana emang, Neng? Di terminal Kebon Sampe. Kayak antosan atuh, Neng. Kayak dijemput ku Ami kadinya. Assalamualaikum. Nya, Bi. Waalaikumsalam. Good. Aing kan puas euy, amun can nunggulan tangurah si Amar mah. Terus kudu neangan mana tuh bos? Geus, teu kudu diteangan jadi kapanggih poe apesna. Ayeuna mah aing nek neang dulur aing euy, di Bandung turun ka dieu. Karunya di jalanna. Nih, kemana wae si Maneh teh? Ayo buru gerak siap-siap. Si Rati geus nepi. Karunya nungguan dilateuin. Aing ada moles kieu tuh. Aduh, moles heula aing ah. Mah, moles heula sakedeung ya. Sakedeung mah heula. Sakedeung. Si Aming nya. Karunya tuh si Rati nungguan. Lud, kumaneh we Lud? Jemput di mana Bu Haji? Turun nama di ditu di Ciparu. Nyantos ku abdi we tuh Bu Haji. Maneh mau HP tuh Lud? Mau wae Bu Haji tapi. Ya tuh nomorna Simpa saling singan. Mana coba Bu Haji? Pakai motor mana Bu Haji kerjana? Kamu ke motor eta we? Oh, neta. Ya konsen. Ewe. Langsung eta mah dah. Sampai kamari ya ngadang baso sih kana mah ya. Sambal loba teuing. Siap. Minta ongkosna. Dikeun mulai bensin. Oh, lila tuh da maneh mah. Geus diteang ku si Selun. Oh, masih teang. Geus kajen lah geus teh mah. Molor ah. Kamana nya norek ngajemput teh? Menilila pisan. Kok apa itu? Ya udah cek hajian. Tapi di mana nya? Kita ngajemput lain. Surah anu gogorowan. Eta kitu. Nya teh, eta saderekna Bu Erna sanes. Muhun Saat teh nabina hilap deui. Berarti sana. Salud. Ya, ayo tuh teh bisi kahujanan manten. Ayo lawannya